Jujur. Hanya wae banget. Ya lo. Bawa ke mana ya? Oh itu si Kemet orang manggil hayam gimana? Hayam lo ya terus hayamnya SNPRT itu hayamnya ngomongan lain sia itu kakak langsung mana semua dua duit di mana? Pensi teh di mana nih? Di mana yuk? Yuk ke situ yuk. Kemana ya? Itu emang Cipiah sih nang Kalimantan. Sama ke situ. Nih, berarti. Ayo ke situ. Kumang, sudah maju. Iya, geus beres. Aling cik. Wah, halus melang gawe euy. Cik ya ningali. Wah, kala eta naon eta? Ieu naon ieu? Ah, iya cincinan. Ting BR ting lain. Ah, saya. Itu. Ayam saya tak? Apal ya? Beli. Beli mang. Salaman dulu langsung orang. Apa mang? Ya, yuk. Yuk. Bisa adik. Lain ini mah nang beli. Ayolah, beli apa? Cipiah comel. Mau apa beli? Jangan kemana? Mau bawa WC. Ayo. Urang ngeluan ulah. Kalau eta naon keur ngaruh kita. Iya Pak, mereka. Iya mah hayam Pak. Hayam di mana? Yang meser di pasar. Cik ningali. Hayam. Terus ya. Kala asa apa eta mah euy? Itu hayam tadi di pasar meser yang si Kemet. Saapanya tadi? Sareng Kemet tadi. Bener ya. Nah, PRT. Nyokot. Lain mana nyokot lain? Lain PRT. Wah, bener nyokot saya dibawa ya ke pos ya. Oh, PRT gua nang meser. Pasaran nulungin hayam ya. Saya mah tiap naon teh. Kan nulungin hayam kamari. Teu puga-pugu 2 poe hayam. Kaleuwitan. Usaha ya. Pur. Ya. Kadieu Pur. Ya Pak Haji, kumaha? Hari kan Pur, pangingalikeun hayam di kandang anjing. Hayam di kandang? Heeh. Ya kada tuh kami ditinggalnya Pak. Sok pangingalikeun, lalengitan wae. Ayeuna ditinggalna Pak. Bisi salah ningali. Oh, siap Pak. Pangingalikeun. Oh. Ya paling 5 juta meuli teh teh mahal. Heeh. Harga motor? Ya lumayan lah. Oke. Oh, yang beli lagi di dinya kan? Siap. Di Sindang Kampak. Aduh. Heeh. Eta. Awana da alus sana mah ya cincinan eta hayam teh aduh. Cincinan. Acak panggil ini bisa kenal. Oh. Cincinan ku abinya. Tinggal. Tinggal heula. Mangga Pak Haji. Sok mangga. Penting di sana yang hayam. Pak Haji penting tinggal. Hayam jeung hayam. 3 jam kemudian. Kumaha Pur? Aya apa Pur? Apa ini? Kumaha aya euy? Aing geus geus sedih gitu. Hah? Iya atuh. Hayam teh, Pak Haji. Nu balik Pur. Si sumpah demi Allah, Hah? Aing mah euy. Kumaha teh mun geus kieu teh? Di kandang ada wae hayam teh. Itu karena teh lain rezeki dah, sanes abi atuh nu Allah. Lain masalah rezekina. Eta hayam teh geus dimumuli Pur, kurang teh. Ya tuh dah angger lain rezeki Pak Haji mah dah angger atuh kalau ge. Bisa gitu. Urang mah da ide da loba nelpon. Si Ijal ge carana mah. Ya tapi dah lain saya nya. Kalau Yo, cicing heula di dinya mah. nya sok. Terus. Hilang angkat tadi. Aing cicing ngomong atuh. Musmaran. Tadi ya. Ya. Ji, Di mana, Jang? iya biasa di Kang Mas Hali Ji. Naon Ji? Sok sagedeung ka dieu aja lah. Naon? Ya hayam leungit tuh kamari menang meuli di dieu tah. Apa urang mah jam? Di Sinang, Oh, eta. Sinang Kampak heeh. Aslina eta tuh mana eta? Sok ka dieu aja nya. Siap di mana? Omat ayeuna aja. Siap sama dia, Bro. Ieu boga asisten, aduh. Kita pangdangankeun hayam, aduh. Sok. Abi atuh Pak Haji da leungit mah leungit. Gandeng. Ija ka dieu keun. Sok geus.
Bingung. Abi gaduh informasi Informasi naon, Jang? tentang hayam teh. Hayam nu mana lo gitu, urang gitu? Heeh. Heeh, kumaha gitu, Jang? Tapi ya. no. Sabaraha sih? 50 we lah. Benar saja eta ayamnya. Oh, Pak, siap. Oh, siap. Oh, abi mah yang burung eh. Ini 200.000 di mana sih? Balai di mana heula? Di mana heula? Ya. Di balai kan. Si Ijo, Oh, di kardusan. Erek dipuncit. cek aya orang antar ayo. Ayo. Tuh, kenapa? Jatuh, mau adian lagi? Ayo buru hayam iya tunjukkeun heng. Ini mah orang ngaet sia. Sok buru. Orang budak. Gimana hayam teh? Iya, di dia tadi mah. Wah, hoi. Bangan pisan euy. Iya, teh urang teh. Tadi Haji telepon orang nya. Tah cenah leungit hayam sudah mangihan. Hayam nu mana? Mun teu salama teh aya ieu naon teh. Ali salama. Kelak-kelak teh asa aya ngali buku baru budak teh. Di mana? Apa di ditu tuh teh. Di belah mana kena? Tadi dinya teh budak teh. Sawae tah. Ngeluan salah kurang apa ngaranna. Satu ada teh itu. Hayo. Masih pas bayar si Haji ieu mah. Oh, nya tuh hayo lah. Mah yang ngadat eran kena tuh. Oh, iya siap. Tuh, itu Pak Haji. Wah, heueuh. Panggil. Bawa-bawa gitu euy ngapuul kitu dibeulem gitu cik hayo lah. Gini enggak beneran. Kumaha, Jang? Panggil si euy. Cek budak ieu mah di ditu cenah. Ngomong apa si Ijo cenah. Hiji deui mah si Kenet tah. Haji deui. Hiji deui ting saha pake baju bareng ngomong nama cenah. Eta mun bener hayam urang ieu ngomong ti awi anu ya. Aya hancip kuning euy. Oh, cipurang ge. Ayo lantai ayo. Siap ayo. Ayo. Pur, Tak bawa itu. keur naon Pur euy? Nyate Pak Haji. Wah, sarwana ieu mah sigana mah euy. Aduh, euy. Sarwana ieu mah. Ah, Ih, iya. bener tuh. Kira apa aja tuh? Sarwana kumaha Pak Haji? Ieu mah nyate urang mah, nyate sapi eta mah. Lain. Dah hayam urang mah aya cincinan. Eta cincin teh emas 10 gram. Sok tingali aya ieu anu. Teangan sok. Soalna ieu cek budak ieu. Aya nu naon nu mere ngaho ka urang. So, lamun nya bener eta hayam ningali. Tuh, ya bener. Naon atuh Mana Pak Haji? Naon eta mah kawat atuh Pak Haji lain. Emas 15 juta eta teh. 15 juta mah sodako atuh Pak Haji. Sabar di. Aduh. Mana Ji? Lain. Tuh, ya. Aduh. Maneh sarwana deui. Teu apa Pak Haji urang mah Dititah neangan hayam. nyawa Ngadon di sate. Aing di sate. Karena kita agar kabari. Sabar. Ayo nanggus itu 15 juta. Ada arit ponan seuing eta mah. Sada rezeki mah nyawa. Masalah 15 juta mah keun we 15 juta. Yang besar ayo mah daripada orang ceri, daripada kumaha. Anak kane bisa. Ayo atuh. Aing. Ji. Nah, Ji. Nah, Mana wah juta, Ji? 15 jutanya hargana ieu. beda tuh ieu mah kurang ge pur tuh. Tak kurang adat gitu. Gitu ya. Tuh serian duit lagi. Ngerti Ji? Ya.
Dia pengen menang ayam. Menang hiji tapi Ada hak habisnya. Ih, nggak ada tadi, Ji. Lain menarik. Cik, mana? Hayam teh. Oh, rasana beda. Ih, Bang Juta, iya. 15 juta iya mah ayam. Astagfirullahaladzim. Beda sok. Masa orang ngamuk ge atuh. Sok. Nah, lihat, Ji. Pan 15 juta. Matak menganin 15 juta eta ya. Mau ngapnya, Mau ayahnya. Mau ayam. Tadi kejual.